Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Panggen Waslapun Duan Setiawan, Wastapun Radip Abdul Salam, Wastapun Muhammad Asmi Ali, Wastapun Rizky Maliski. Oh iya di dia teh. Sumkuring mah sakelompokna sareng Rajib, dua rumah, sareng penten kelompoknya. Pada sih, Iya. Kan alurang teh teh di bus tilu, anu subhanallah tinggalin mang pengkerna nya. Ah iya, ngantosan ieu tadi teh. Maafin ya. Iya. Dan anu mang di tukangna enten pengaman ka anu hareupna. Ayeuna diukna di siga sarden ya. Di opat baru. Iya. Dan nama opar. Sekarang ayeuna masih di Cicalengka. Masih di Cicalengka. Ulupis kuntul baris Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Lanjut. Ya, menuju di mana, Jip? Ayeuna nuju di pom bensin di rest area. Rest areas Mohon kanggo salat asar heula. sareng pipis oke. Nuhun tadi aya beberapa tragedinya, Jip. Mohon Tapi sugano henteu kabita. amin. Tuh di deseur kelas 11 IPS hiji unggul. Hei ieu ninggal heula ka dieu. Siji dapat salam dari Ibu Fitri. Iya. Lancar cenanya cing sareha cing dilancarkeun disalametkeun. Amin. Yang Perjalanannya masih jauh. Ya mah nembe di hiji penopatna. Tasik, di Tasik. Mohon nembe di Tasik. Kami belum ngupload karena Nah. kami Ya anu kabagian di Pangkar IPS hiji anu misah nyalira. Pepanak deui sareng Abi, sareng Rajib. Ayeuna nuju di mana? Ayeuna area di nu rest kadua. area kedua. Siap-siap Sari bade rasa kasih makan. Ah, ieu sareng rencangan baraha ieu kelas mana? Kelas 11 IPS 1. Kelas 11 IPS 11 IPS 1. IPS hiji tuh, IPS hiji unggul. Nuju naon, Cil? Siap-siap bade mam heula. Alhamdulillah simkuring sareng rencangan sadaya Tos dugi ka Masjid Kulon Progo di Yogyakarta. Anak teh tahu sabaraha? Ayeuna teh tabu 056. Tabu hiji karang opat. Ya kan berarti orang teh gancang teuing nya. Gancang teuing. Jadi jadwal mah tabu tilu. Jam 3. Nah, kituna janten we. Rencangan sadaya jeung arurang ge teh bade siap-siap bobo deui margi ari di bus mah. Ka oyang-oyangnya mohon. Jadi mending ayeuna mah di masjid we anu bade tahajud heula, anu bade anu bade bobo, mangga tinggal tuh itu ge rencangan arurang di parali ditu. Si Bayu engke tabu tilu siap-siap ibad, salat subuh, sareng engke atau salat subuh berangkat ke Breksi.
Alhamdulillah orang sadayana tos dugi di saung lemah ledok. Di dieu teh jantan tempat sarapan pagi kahiji. Alhamdulillah, tapi ieu teh nembe 2 beus anu tos dongkap, berarti 6 beus deui masih dipenggat, berarti ada orang kahitung gancangnya dina ngajaankeun. Nah, berarti dieu tempat arurang. Semoga gratisnya ke pop mie wae kita kamarinya. Arurang diusir euy. Iya. Kan di luhur, di luarang ka dieu, itu mah jam kurus. Usir. Ayo. Lima orang. Atas dugi di mana? Breksi. Di tebing Breksi. Arurang di dieu teh di eta di naon di Jeep 2 nya. Jeep 2. Balik ke Candi Ijo. Tuh sarang ieu. Sarang ieu tuyul. Iya, hai. Hey. Mei. Terus di diman tong vlog-vlogan besi murah HP-na senanya. Ginten atos tahan. Dadah. Korea mau vlognya ga? Di rombongan IPS 4 mogok. Awas balur. Coba Jepang be. Ya. Itulah sampah. Dugi di Candi Ijo. Tuh. Oke. Nah, iya Candi Ijo tuh. Tadi orang teh naik jeep. Maidina topina murah. Gitu Maidina ka ditu. Memei mana memei? Saya Memeina tadi nuju nyala kopi. Nah, ieu lingkungan di Candi Ijo. Kurelingan wan. Tuh. Nah, eta candina. Eta nu hejona. Itu nu hejona. Jadi Candi Ijo lain Candi Bejonya. Sok kumaha deui Jeep? Kemana aja dia? Panas. Endah Kan tapi panas ketang. cuacana panas. Panas Pisan. tapi ente panas teuing. Pokoknya luar biasa lah. Tapi hawana teh enak. Gitu. Enakeun. Ayo orang nanya-nanya ke batur ya. itu dibangun dari batu andesit Brexia andesit, bentuknya seperti ini, andesit. Nah, kalau batu yang dibreksi adalah Brexia pumis, itu dengan sedimennya ya.
ini dibangun sekitar mulai abad ke-7, 6, 7 sampai ke-10. Di sini ada ratusan candi seperti ini. Makanya nanti sebagian saya ceritakan sebagian, kalau mau eksplor nggak cukup sehari 2 hari. Jadi hanya sebatas sambil jalan nanti saya ceritakan. Nanti diceritakan. Mungkin cerita kita start dan finish di sini ya. Nanti saya nggak bisa mengikuti karena nanti ada gelombang kedua. Oke. Nanti di sana ada namanya Candi Prambanan, ada Candi Ndawang Sari, ada Candi Barong, kemudian Candi Banyunipo. Kemudian yang tebing itu nanti ada tebing Breksi yang tadi udah datang. Kemudian tebing Banyunipo. Kita dari geologi dulu ya. Tebing ini terbangun dari letusan Gunung Api Semilir namanya. Gunung Api Purba Semilir sebelum Gunung Api Poldanmanggeran 36 juta tahun yang lalu. Hanya 3 gunung api besar di dunia yang mengeluarkan piroklastik Breksiapomis atau Breksiatuf. Yang pertama di Prambanan, yang kedua di Toba, yang ketiga di Machu Picchu, Peru, Amerika Tengah. Ya, alhamdulillah. Pas Dugi di mana? Di Bapia Japa. Mangga anu bade meser di dia aya Baraha Rasa. Perjalanan nembe rengse di Breksi. Taras ka dieu janten sarara pekene. Nu sanes lagi teu ngiring ka dieu aya nu di bus we. Di bus tilu anu kaluar nganopatan. Salian ti Bapia anu mangrupakeun kadaharan khas Yogyakarta, di dieu ge aya ragam oleh-oleh. Nu spesial teh rasa kacang hijau. Terus tadi teh aya promo janten tes di heula nya. Orang masuk ka dieu tadi sayogikeun kanggo tes dina. Mau beli nggak? Taya nuju milarian bonus meser 10 gratis hiji. Tuh. Milarian bonus jantan mending meser 10 soalnya teh gratis hiji jantan digabungkeun sadayana. Alhamdulillah tos dugi di Hotel Cakra Kembang. Arurang teh nomor bara 20 kamar 200 hiji. Kurang milarian. Oh, mohon aren. Jeng. Oke, kamarna. Tuh. Fasilitasna oge banyak. Fasilitasnya lumayan. Ya, alhamdulillah. Iya aya nonim. Aya lemari. Oke, siang. Erek nyumput ka dieu bae. Ayam ge mangga. Iya naon dieu. Gawan kita dius. Yuk. Aya deui. Bobo dan rumah. Telah kan. Bisa dibuka. Aya kamar, jeneng kamar aja. Gas. Nah, jangan kamar. Oh, 200 hiji, 202. Alhamdulillah. Sok, teteh bakyak ada istirahat heula nya. Iya. Ada upami aya naon ka sebelah we keterokna. Sip. 200 hiji, iya 200 hiji. Iya, yo wes udah pupu. Iya. Arurang ngandapatkeun. Nuhun mang sana si aya mah lepatnya kedah nama Mas. Ieu mah aduh cinta Sunda pisan janten kasih emas mah teh. Nuhun mang senang. Iya saya. Fasilitas di dia dapat tilu B. Tuh aya TV. Tuh tinggal. Yang menuju naon dia? Punten. Akrasi deh, Mas. Sok. Bangunan ieu. Sip, mantap. Ayo aya nama urang ka cayu bebersih heula tos ieu teh bade makan
bade makan naonnya sore tos eta ka Malioboro. Siap. Wih, seur manuk bade ka Malioboro. Tanya manuk ka Harapung tuh pare. Macet. Terus sabar. Kalau Hah? Langsung ngide ya, mereka mana ya nak? Ke Malioboro. Ke Malioboro, tapi parkir nanti tempat parkir sarang ka Malioboro nanti jauh. Rada tebi jantan nya sabari kieu heula. Tu seueuran sadayana. Suasana ge teu jauh bedanya Jip. Siga di Bandung. Eta sami nuju ngupload. Sami euy. Sami geuningan. Vlog we. Vlog. Sakantana saurna teh bade aya upacara naon? Jip aya upacara naon Jip? Sukatenan. Oh iya sukatenan. Tuh sakarap deui dugi. Wilujeng anjing sadayana. Arurang masih di hotel. Mohon. Tuluy nanti jam 6 aya sarapan. Terakhiran di hotelnya. Nembe beres ibak bade persiapan tos ieu teh. Ka mananya? Angkat ke Merapi Lavatur. Ka Merapi Lavatur tangke gitu naik jeep deui ka Merapi. Tapi engke pas di jeep itu mah pas di Merapi teh keng ngevlog cenah. Soalnya jalanna eta nya ekstrim sareng palaur gitu mun ngevlog di jeep itu mah. Mohon. Nya. Mohon. Bisi HP teh nanaon Lah gitu. Jantan berarti ayeuna we diceritakeun nya. Pokona mah engke di ditu bakal rame lah. Engke we katang saatos naik jeep kayak urang caritakeun sadana. Siap? Siap. Alhamdulillah kegiatanna atau srengse. Ayeuna teh gini kan di kamari teh terakhir teh naon jeep? Ka Lavatur. Ka Borobudur tapi teh janten Omun tah ka Borobudur teh urang teh atos ka ditu. Tapi henteu tiasa lebet. Kumargi saona teh kan aya anu maratonnya di anjing-anjingna teh. Jantan jam 12 jam 1-an teh nembe dibuka taku kituna. Kan seueur meureunna anu nembe ka Borobudur jantan pinuh pisan. Arurang ge di ditu teh ngan parkir we hungkul. Sareng ka pasarna hungkul. Kala ka arurang teh parkir hungkulnya Jip. Mohon. Tah tos kitu teh saurna teh sok we belanja heula. Arang teh tos ku kelilingan ngan 5 menit meureunnan di piwarang masuk deui. Tanya tos we. Tos kitu naon langsung ka rumah makan Yunani. Heeh, entah di dinya mah panutup di dinya aya penampilan live musik di tiap kelasna. Setiap kelas teh ngajieun lagu. Tos di Yunani langsung arurang teh ka bade ka Bandung. Ayeuna teh bade muli da acarana 3 hari 2 wengi. Saha eta ka? Om. Acarana tos rengse teh ayeuna urang atos dugi Tasikmalaya di rest area. Di rest area makan bakso sareng anu seger-seger we pokona mah. Mentem mah teuing. Nah, atos sekap sakitu heula nya. Oke, berarti urang ayeuna melaju ka Jalan Anyar.